Coba men aing boga duit 5 triliun banyak. Moal teuing aing masak nasi goreng kecapan anjing. Goblok. Aing boga duit 5 triliun. Cama tukang nasgor. Ku aing beuli dongdangna keding. Peso na keding ku aing dibeuli. Spatulana keding ulah poho dibeuli. Lamun teh. Lamun aing boga duit 5 teh. 5 aing. Nasi goreng bege kecapan. Hajaan teuing ya Allah. Jeung atuh diberi rezeki ya Allah. Nya alhamdulillah gitunya. Alhamdulillah ieu nasi goreng teu dikecapan ge alhamdulillah gitunya. Masih bisa dahar. Di ditu di luarannya masih loba nu hese milarian kangge daharnya. Kemudian ayeuna mah ekonomi keur sulit. Alah sia bos. Ieu mah lamun misalkan aing boga duit 5 T nya. Cuman ya kumaha gitu nya. Nya kieu wae barudak disukuran hirup mah nya. Tong loba gaya. Nu penting mah hirup mah nya bisa madang jeung sehat. Eta nu kudu disukuran. Sakitu heula teh aing barudak. Tak das.